Hayu urang goyangan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Bener, ya bener. Carita asli ti Priangan. Hiburan eak-eakan tok hilap di lalajoan. Loh, daripada di imah ngalamun wae mending ngemah motor wae ieu mah. Sugan we tere payu supaya cepet-cepet bisa kawin lah. Sugan teh tangkepna anjeun nu pinu rasa kapan. Aduh, sama boy teh dibaturan ku motor we, ieu mah Cing doakeun ieu motor. Cing geura payu ieu. Hayang kawin ieu teh. Doakeun mudah-mudahan geura payu. Bilang geus segila ieu teh ngaduna teh 18 tahun ieu teh ngaduna teh. Mudah-mudahan sih gura-gura di payu. Ari aing sih gandung lieur ngadoakeun ka motor. Kita doa mah, ngadoa ke Allah nya. Yang lieur ya itu nya. Wah, enak payu lah pastilah. Payu oke datang lah. Jodohan mah. Kawin mah acan, anger we urang kene kudu juga ieu mah duh kalakuan. Kang, iya abdi ngopi nih jeung minumanana. Hayang beb. Bager kieu bae ka bogoh teh mah di kubur meh mawat digana ya. Cocok pisan digana ya. Cocok lagu cocok ira kawina apa jeung abdi. Tadi ngomong teh. Tenang. Payu motor langsung dilamar. Ya, nungguan payu motor mah iraha atuh. Ngalamarna oge lila keneh Deui ieu akang mah. Ongkos si bebek mah mau dahareun mah opieun, tapi kalau dibawa deui aing berarti teu bogohon nya bae lah. Paksa kayak dipaksa lah. Baralaki ieu. Aing mah boga tatangga nu hiji hayang kawin riweuh. Anu hiji deui hayang bobogohan. Salaki aing kitu geus di mun salaki aing dicicak da nyaan. Untung aing mah teu boga salaki anu karare teu patut. Jeung ieu di pabaratak mingan pikaweun wae de nya. Kajarengkeleun boga tatangga teh. Duh, kunaon Cek Enong eta teh kukulutus wae. Boba keur ngomongkeun tatangga. Sampeukeun ari Cek Enong, kunaon kukulutus wae mirariweuh wae Cek Enong mah. Bewir urang. Da kumaha ge kumaha urang, we datang ngesekeun teuing batur. Cik Cek Enong aya naon ieu teh mirariweuh wae. Ieu ece teh. Geuleuh eta ngadengnya tatangga. Nu hiji hayang kawin, anu hiji deui bobogohan. Ih, meuni saraba ece mah ngadengnya naon oge. Kembae we atuh tatangga ieu miriweuh wae, sugan teh aya naon Ih, bae we kumaha ece, bewir ece. Lieur di kamari di pikiran. Lieur jeung lieur we geus sirah, teu pira ku bujur nu lieur nya. Duh. Hayang kabogoh di kamari keneh. Pikiran kabogoh, geus kabogoh terek kawin. Teu jeung lieur. Kumaha ya? Kumaha ieu carana nya? Pikiran we hayang boga kabogoh. Yang teh nya. Aditu. Pernah yang ngopi. Jangan kunaon sih ngalamun wae. Mun aya hayang naon. Lieur tingalina oge budak gini. Lieur kumaha atuh
udah ada orang polisi henteu anggar bada kapikiran Hayang naon, sok Iya. ajarkeun kami Mi. aku mah solusina ieu Mi. Ieu. Teh hayang non. Yong teh hayang kawin, Hayang kawin. tapi hayang boga kabogoh heula. Nya kabogonan urang mana aya teh aweuna. Tah eta solusina kumaha can aya. Eta teh kitu. Aya gadis ting-ting geus tuh di Pasir Honye. Kieu Teu teh Bang kitu. Enol pokona mah. Oh, Sok, gitu. Mau enggak? Sok lah pokona mah yong anu kumaha oge, tapi na anu rada kitu tah. Iya, pokona mah. Heeh. Gadis ting-ting pokona mah. Ting-ting. Ha sok atuh. Umurna tapi na 80 tahun. Astagfirullahaladzim. Eta teh ABG? ABG gadis ting-ting 80 tahun. Ya kan bae lah, nu penting mah pokona mah. Ye nya kieu ayeuna geus boga hasrat, hayang boga kabogoh, geus boga kabogoh pasti kawin ya Mi. Iya, Anu bener. kitu. Urang Pasir Honye. Tapi itu aya boga lanceuk teh atuh. Mere solusi tadi teh kulilingan lieur teh. Daripada lihat nu urang nu eta na nu ningalina ge pusing dieu. Heeh, atuh sarua wae pusing berapa pusing-pusing wae ayeuna mah. Nya geuning saya eta mah atuh nya. Tah ngopi we heula ayeuna mah. Ngopi heula. Geus aya. Heeh, cireng heula. Aduh men, nyuhun camnya air bong bolongan berarti iya boga kabogoh bayar 80 tahun ya bege nya. Masih ting-ting pokona mah. Nu penting mah kita Mi. Tapi Bray. tunangan tinggal hiji. Hah? Tunangan tinggal hiji. Aca sing ini. Bayar. Nah, ya. Ngopi sama lo. Hah? Ai. Ya Pak, cair Pak. Pak tadi mah mama panggil jeung Cek Nong keur ngomongkeun eta we tatangga cenah hayang kawin deui. Kawin di naon atuh? Naon kawin lain naon? Eta tatangga Cek Nong biasa ngarumpi Cek Nong mah. Atuh nya kan bae atuh. Teu kudu ngayekeun tetangga. Sieun mama mah bapak sieun kitu. Moal bapak mah. Yo. Mama mah nu kahiji. Sae atuh Pak. Biar laras kitu Pak. Aduh mah. Nya atuh. Mama mah nu kahiji pokokna mah. Lupa dua mah asal. Naon Pak? Ngomong naon dia? Naon atuh? Nuka dua mah acan kumaha ya teh? Rek turuti ieu mah tatangga ya teh. Cin, di mana? Tadi ka payun. Oh, jajak betulnya. Teu kedah. Ayo, jajak. Bias teu kedah ngalira we. Ayo. Teu kedah. Ayo, jajak. Teu kedah ieu kayak biaya Indonesia lah. Saha nu nyesilan? Hawar-hawar we abdi terus ngadangu. Dangu teh saha? Naon? Ngadangu we da abdi terus ngadangu Ayo, teh jajak. bias teu kedah. Ayo, jajak. Bias nyalira we. Hayu. Nyalira. Beli aya nu ieu. Bias kayak aya abina aya biaya Indonesia lah. Saha nu nyesilan? Abdi terus ngadangu. Terus ngadangu we hawar-hawar di Nusanes. Nah, Ah, punten nanya. punten mah hayu Terus we bias. Iya, ayo, dijajak. Ayo, ayo, Teu dijajak. kedah, teu kedah. Aing tadi si Emma meredahareun dibawa deui. Iya, Ecin diantarkeun mung aing gagal aing kudu kumaha.